A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan maqbula bi rahmatika ya arhamar rahim. Halaman 27. Aqidatul Awam. Mauliduhu bimakkatal amina wa fatu bitayyibatal madina. Mauliduhu bimakkatal amina wa fatu bitayyibatal madina. Bitayyibatalnya bitayyibatal madinah. Mauliduhu ari dibabarkeunana. Mauliduhu ari dibabarkeunana atanapi dilahirkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta bimakkatal aminata. Keulah salah barisna. B harap jar makata mah eta mada isim alam ngaran tempat wami dijerkeun ku B ciri jerna ku patah isim goirmun sorry sebengkel al aminah eta mah aya alif lam nandakeun kalimah isimna anu bisa narima tanwin berarti eta mah biasa kieu bimakkatal aminati. Da eta mah temar butohna dijabarkeun sote barisna kapan ieu teh bahar pujarin makata dijairkeun ku B sedengkeun maka isim ghair munsharif wa amal fathatu fatakunu alamatal lil khafdi fil ismil ladzi layan syarifu. Ari patah teh sanggup penyirian dina baris khofad dina baris JR dina isim anu tara narima tanwin isim ghair munsharif atanapi al ismil ladzi layan syarifu. Tiasa kieu berarti bimakkatal aminati. Da eta mah makata mah eta mah keur JR ngan peda ciri JR-na ku patah. Upama teu dituna JR kudu ka dieu ge JR. Atawa diidopatkeun ieu teh maksudna. Jadi al aminati teh mudhof ilaih. Naon sababna? Di mana-mana aya kalimah isim anu narima anu asup alif lam ti dituna berarti sok narima tanwin. Salah ya okenan sigana bimakkatal aminati. Di kota Mekah anu aman. Pulpen teh ya. Di kota Mekah anu aman, aman teh aman
sentosa, teu aya gangguan, teu aya teroris, teu aya rintangan we, teu seperti di mananya na berita di Palestina ayeuna dieu nu ngajajor gitu. Nu maot nu seueur barudak leutik teu tua teu dosa kabedil katembak ka bom. Di Mekah anu aman sok sanaos memang aya anger serangan ti dieu ke Kangjeng Nabi Muhammad ti kaum jahiliyah, ti kafir-kafir Quraisy, tapi disebatna kota Mekah anu aman anu santosa. Ulangi, mauliduhu ari dibabarkeunana atanapi dilahirkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta bi Makkatal aminati, di kota Mekah anu aman anu santosa. Wafatuhu sareng ari pupusna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatuhu sareng ari pupusna atanapi wafatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta bi Thaibatal Madinati. Aya alif laman dia tage. Nyaeta di kota Thaibah Al-Madinah. Sakali deui eta bi Thaibata isim gor munsorif deh tage. Ari Thaibah teh salam gaganti tina Madinah, jadi kia bi Thaibatal Madinah, di kota Thaibah tegasna Madinah. Madinah teh kumargi sae kotana nu matak disebut Thaibah, jadi kota anu sae tuh. Di hiji kota anu sae nyata kota Madinah. Ieu mah kapameng nadoman darurat nadom. Jadina dina nadoman mah teu dibarisan tungtungna Al-Aminah, Al-Madinah gitu. Siap inana nadomanana Maulidu bimakkatal aminah wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Kumadi uyandi etanana geuning ngarodon kieu Maulidu bimakkatal aminah wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Medal Nabi di Mekah Al-Aminah. Medal teh lahir babar. Medal Nabi di Mekah Al-Aminah, pupus di Thaibah tegasna Madinah. Medal Nabi di Mekah Al-Aminah, pupus di Thaibah tegasna Madinah. Medal Nabi di Mekah Al-Aminah, pupus di Thaibah tegasna Madinah. Sareng sakali deui nadomanana heula oke diteraskeun. Maulidu bimakkatal aminah wafatu bi Thaibatal Madinah. Medal Nabi di Mekah Al-Aminah, pupus di Thaibah tegasna Madinah.
atamma qoblal wahyi arba'ina wa umru qad jawazas sittina atamma qoblal wahyi arba'ina wa umru qad jawazas sittina atamma parantos sampurna atama parantos sampurna atanapi parantos nyampurnakeun atama parantos sampurna atanapi nyampurnakeun itu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pailna teh nu nyampurnakeunana teh atau sampurnana teh saha nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qoblal wahyi dina sateu acan lungsur wahyu qoblal wahyi dina sateu acan lungsur wahyu qobla teh adatul dzarfi alat paranti dorobna di dia dorob zaman qobla di sateu acan dina sateu acan al wahyi lungsur wahyu arba'ina kana yuswa 40 tahun arba'ina kana yuswa 40 tahun maksudna Kangjeng Nabi Muhammad teh nampi wahyu dina yuswa 40 tahun atanapi diangkat Nabi Muhammad janten Rasul teh dina yuswa 40 tahun wa umruhu sareng ari yuswana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa umruhu sareng ari yuswana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta qad jawaza temen-temen atanapi yakin parantos ngalangkungan itu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta qad jawaza yakin atanapi temen-temen kod harfiah artinya yakin-yakin temen-temen parantos ngalangkungan itu Kangjeng Nabi asitina tena eta henteu halaman 28 nya 28 ayat tas didan asitina kana yuswa 60 tahun kana yuswa 60 tahun kartos teu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh dina nalika nampi wahyu anu pangpayuna sareng otomatis diangkat janten Rasul teh dina yuswa 40 tahun cecekapna yuswa teh 40 tahun yuswana umurna atuh sabara tahun Kangjeng Nabi Muhammad SAW teh 60 tahun langkung gitu pasna sabara tahun 63 tahun seueur jalmi ayeuna anu pupus bayi keneh anu keur tengah-tengah memojona remaja anu pupus bahkan kadang aya anu langkung 63 tahun
Ternyata padahal gitu Nabi Muhammad ogenan yuswana 63 tahun. Jadi di mana-mana tos 40 tahun langkung teh kedah eling. Maksudnya si eling mah ulah kena ningali kana yuswa ungal detik ya kudu eling. Sing emut bahwa Kangjeng Nabi Muhammad ogenan yuswana mung dugi ka 63 tahun. Atamma qoblal wahyi arba'ina wa umru qajawaza sittina jejeg samemeh wahyuna 40 jejeg samemeh wahyuna 40 yuswana mah langkung tina 60 tuh jejeg samemeh wahyuna 40 yuswana mah langkung tina 60 jejeg samemeh wahyuna 40 yuswana mah langkung tina 60 tungtungna huruf H kalau ditunage tungtungna deui kudu huruf A sareng atamma qoblal wahyi arba'ina wa umru qad jawazat sittina jejeg sameme wayuna 40 yuswana malangkung tina 60 wasab'atun auladu paminhumu salah satu minaz-zukuri tufhamu wasab'atun auladu paminhumu salah satu minaz-zukuri tufhamu. Nah ieu bade nyarioskeun putra putrina Kangjeng Nabi. Tina nu 7 teh ternyata aya 3 pameget gitu. Berarti 4 istri 3 pameget sabaraha cenah putrana Kangjeng Nabi 7 wasab'atun kepanetana. Ari ngadamal putra sukan tekenging hiji teuing Rasul ge 7 sakur anu dicontohan atanapi sakur mah anu ayati Rasul eta teh janten sunnah Aagim ge seueur putrana Pa Epi tos 3 Padadan ogenan 3 Ari nikah diantawis tujuanana nyaeta mengembangkan keturunan. Aya geuning anu nikah teu kagungan bae putra eta mah ditakdirkeunana ku Allah kitu, disettingna ku Allah kitu. Teu kenging arah sing sobar sing tawakal. Kunaon batur mapalai putrana teh seueur sapertos Kangjeng Nabi agimnya aku keturunan nu mawing ke paminikah kagungan kabogo minimal kedah pilih-pilih kudu sekupu ada sekupu teh sajodo jodoh gitu anu pantes urang mah bager kalah kabogo budak awewe anu bangor ulah budak awewe anu bager kalah ka budak lalaki anu bader. Pilih-pilihnya anu sok getol ngaos pilih ka istri anu getol ngaos kitu diantawisna atuh engke cenah anu goreng jeung nu goreng atawa anu bader jeung nu bader disetting ku Allah sadaya tidak ada yang serba kebetulan sengaja oleh Allah kedah kadinya urang ngemutna hartos teu sok siap wasab'atun sareng ari anu 7 wasab'atun sareng ari anu 7 eta auladuhu asana mah waladun
Isim mufrad hiji putra upami suur jadi jamak taksir waladun auladun didopatkeun di dia jadi auladuhu eta auladuhu keur jadi khobar mubtada aula mudhof hu mudhof ilaih ari mudhof ilaih sok dijeerkeun tapi teu bisa auladuhi teu sabab baris teh aya nu mu'rab aya nu mabni di dieu mah mabni cicingna mah nuju JR sabab mudhof ilaih sok dijeerkeun ngan katingalina PS jadi mabni ropa mabni domah mahal khopad mahal JR eta auladuhu pirang-pirang putrana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hu nana teh deui sebagai domir muttasil ya eta tuduh ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wihandi wasab'atun sareng ari anu 7 eta auladuhu pirang-pirang putrana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu tekeng kapameng upami nyebat Nabi Muhammad ditungtungan ku sallallahu alaihi wasallam faminhum geuning dina nadoman mah faminhumu darurat nadom padahal mah faminhum wa huma hum nah, gitu di barisan sote supaya tungtungna PS kadituna PS faminhum mangka eta tetep di dieu teh janten khobar muqaddam jadi eta tetep gitu maka eta tetep tina sapalihna faminhum maka eta tetep tina sapalihna anu 7 ulangi faminhum maka eta tetep tina sapalihna aulad tiasa kadinya rujukna teh maka eta tetep tina sapalihna anu 7 maka eta tetep tina sapalihna putra-putrana Kangjeng Nabi salah satun jadi mubtada muakhar salah satun ari aya 3 salah satun ari 3 minadzukuri ti pirang-pirang pameget minadzukuri ti pirang-pirang pameget minadzukuri ti pirang-pirang pameget jadi kieu dina lafaz salah satun teh keur majadi mubtada muakhar sekaligus sebagai mubtada muqaddam mubtada deui gitu matak minadzukuri ti pirang-pirang pameget kahalangan ku jar majrur jadi eta tufhamu dipaham itu nu 3 eta tufhamu dipaham dikauningakeun itu nu 3 maksudna kieu sing kahartos pian deui putrana Kangjeng Nabi Muhammad aya sabaraha 7 tina nu 7 teh aya pameget sabarahaan 3 kitu ke dipapai ka payun teu aya cainya ayeuna istri geuning ari bakna ka dieu sok atuh lalami teh ngaosna siap ngadoman deui masih halaman 28 lah sakedap deui tuh wah kadina beuki carara tos keneh tamat lah mudah-mudahan satu acan kenaikan kelas orang tiasa karena sanusi tina sanusi karena umul barohin jawar tauhid dengan kada kifayatul awam ge teu kenging ka kantun 2 akbar ge kifayatul awam tu tamat-tamat tembuhan kana laegna seuseuhna logika kadang puyeng otak teh salieur ngabandungan pelajaran tauhid di mana-mana terus digunakan akal muter gitu. Oke yang tiis deui
naik karena hikam utama tauhid tasawuf betah gitu, kepasrahan diri kepada Allah tuh sangat yakin. Tos siap. Wasab'atun auladuhu paminhumu salah satu minazukuri tubhamu 7 pala putra Nabi Nusa Palih 7 pala putra Nabi Nusa Palih 3 pamegetnya kitu no eta kelak 3 pamegetnya kitu nu digalih kelak galih teh naon kok kapungkur hartosna nu dikauningakeun gitu. Ya mau bahasa Sunda baheula tidak, tapi kadang orang naon hartosna digalih teh digalih teh dipahami dikauningakeun lah. Wasab'atun auladuhu paminhumu salah satu minazukuri tubhamu 7 pala putra Nabi Nusa Palih 3 pamegetnya kitu nu digalih galih masuk aya nami ge galih gini gitu. Sok sareng sakali deui tos matamat. Wasab'atun auladu paminhumu salah satu minazukuri tubhamu ngiring 7 pala putra Nabi Nusa Palih 3 pamegetnya kitu nu digalih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.